Wayah kumaha Yus di Bandung. Hanif ngabageakeun kuring bari nyijikeun cai jeruk nu dicokot tina kulkas. Bada subuh ti ditu mah ongkoh rada rusuh sieun ente geus pindah. Hadena henteu keur suwung. Puguh ana oge tara-tara ti sasari. Hayang ka dieu Yus. Sabab ana mah geus boga imah deui nu anyar. Ka dieu mah ngan sakali-kali ari keur hayang niiskeun pikir. Inget keneh basa harita Yus diajak ka dieu. Diuk dina sofa nu eta bari ngalonjorkeun suku samodel ayeuna. Kuring maksakeun seuri. Nya, kuring teh keur ngalonjorkeun suku. Hanif mah mani apaleun keneh kana pasipatan kuring. Tangtu manehna oge nyahoeun yen kuring boga kararepet. Jigana mah nyambung rasa urang teh, da puguh sapanjang jalan ngaran Hanif teu sirikna disambat ceuk kuring. Puguh oge geus asa poek pipikiran. Satuluyna mah kuring teh balaka keur butuh duit nu lain saeutik. Hanif mani saregep ngadengekeun lalakon kuring nukeurkeun aku musibah. Atuh teu kudu nginjem ka ana mah Yus jiga ka saha wae, ceuk Hanif bari nepak tak-tak kuring. Ayeuna mah ente mandi we heula, ngarah seger. Engke urang babarengan nyokot duit tuluy ikut Yus transfer ka Bandung, watir bisi kumaha? Hate teh mani asa ngemplong ngadenge Hanif ngomong kitu. Bungah nu taya tanding bang baluh langsung ilang taya kabeurat. Atuh basa kuring mandi teh awak mani asa tas mandi di walungan sawarga. Awak dikosok jeung dibanjuran cai nu ampir taya saat-saatna. Disiukan disiraman saawak-awak. Seungit sampo jeung sabun nyambuang minuhan kamar mandi. Awak kuring ngempur jiga nu cahayaan. Satuluyna kuring diajak ku Hanif ka hiji bank swasta. Hanjaka ngaran eta bank teh teu sarua jeung nomor rekening nu kuring di Bandung, ongkoh minder. Lamun ngadenge ngaran eta bank, nabungna oge meureunan kudu badag. Moal kaudag ku kuring nu kelas receh. Tepi ka nabung-nabung bae kuring mah minder. Padahal mah jadi nasabah bank teh hak sarerea. Teu ningali kelas atawa pangala. Tapi da kitu nu karasa ku kuring mah. Duit nu ku kuring ditransfer teh ceuk kuring mah asa leuwih teuing. Ngan Hanif keukeuh cenah bisi kurang. Atuh kuring teu bisa majar kumaha. Nyebut hatur nuhun oge mani tepi ka sababaraha kali. Rengsen transfer hate teh asa longsong ngemplong. Bungangang lain di kieuna. Kabayang nu diimah bungahna si cikal pasti kabayar biaya rumah sakitna. Atuh imah oge tangtu kana bisa diperpanjang kontrakna. Balikna Hanif ngajakan ka kuring ka toko pakean. Kuring disina milih sorangan naon ku kuring diperlukeun. Ti mimiti calana, baju, dasi, gesper, kaos kaki jeung sapatuna. Ngan anu mata kuring ngabirig-girig mah basa nemporga eta barang-barang. Jauh tanah ka langit jeung honor kuring ngajar. Tungtung namah milihan jeung mastikeun barang teh ku Hanif, da kuring narea nyebut henteu atawa moal. Heueuh, teu wani mana kitu oge. Kalah era, kalah minder. Di jalan basa balikna, Hanif mani galecok nyaritakeun pentingna penampilan jeung kualitas eta barang. Da kuring oge lain teu nyaho merek, ngan teu kabedag wae nu utamana mah. Mobil Cherokee anu disupiran ku Hanif teh mani asa ngarayap. Macet kuno demonstrasi. Kuring jeung Hanif teu patini tenan demo naon-naonna mah ngan kadenge sora para mahasiswa. Mundur, mundur, mundur. Yel-yel nu mata ketir jeung matak nimbulkeun rasa teu aman. Bororaah resep sakanyaho kuring mah demo teh eueuh saeutik oge mangpaatna. Kalah macet jeung ngaheurinan jalan. Ari mobil sedan nu harita kamanakeun? Kuring inget ka sedan beureum ati teh. Aya disimpen eta mah atuh minangka bukti sajarah, ceuk Hanif bari seuri. Ayeuna mah keresep nu kieu memehna ngeklek bae make es kudo. Baruk boga 3 mobil teh. Karek 3. Karek. Narek nambah deui kitu. Nya hayangna mah. Kuringan ukur bisa gogodeg bari kekecrek.
nyaan Hanif mah jalma senang katinggalna teh enjoy bae. Kuring neuteup kana beungeut kana kaca spion tembong keuretan beungeut sorangan nu asa leuwih kolot ti umur nu masih keneh ngora. Kahirupan nu berat teh karasa geus ngarampas hegarna hate. Tetela Hanif teu ngajak balik ka imah anu tadi, tapi ka imahna nu hiji deui. Imah teh mantak-mata simeuteun keur kuring mah. Agreng. Pulasna biru make pager beusi lalancip. Di garasi 2 mobilna diparkir nyang hareup kaluar. Seroke teh diparkir hareupeun panto. Da puguh asup ka garasi mah moal bisa. Abong nu beunghar. Kanang mobil oge mah teu cukup. Pak, nembe aya telepon ti nyariosna mah ti Ibu Nina. Tos 3 kali pak sapertos nu bendu. Ceuk badegana manihari weus-weus make basa Malayu. Saur Bu Nina, handphone bapak teh henteu diaktifkeun teu leubet bae. Hanif ukur unggek. Kuring nyaho yen handphone Hanif basa nganganteur kuring tadi teh teu diaktifkeun. Basana teh hayang jongjon. Lah, boa datangna kuring teh ngaganggu kana urusanana. Mani tepi ka ngabatalkeun janji jeung batur. Kuring katera perasaan salah. Keun wae engke oge nelpon deui gampang, ceuk Hanif enteng. Ayeuna mah ngaso bae, fasina oge capek. Lamun butuhna naon mah nyokot wae sorangan atawa minta tulung ka si bibi. Anggap wae di imah sorangan. Kuring unggek. Dina televisi nu sagede lomari, tembong Presiden Abdurrahman Wahid ninggalkeun rapat pansus sanggeus pertanyaanana. Nah ieu teh forum hukum atawa forum politik? Teu dijawab ku pansus. Teu apal naon masalahna ongkoh awak asa cara rape.